Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasamping nama ngan sasempat aya Pak biasana sok bapak-bapak tah ngangge ke kolor besempak mahen kakuping nama tapi henteu kompak. Daun salam buah kecapi anu ngalana teh Haji Ulpah, anu ngajawab uluk salam sim abdi, mudah-mudahan hirupna sing barokah, amin. Daun salam buah nak mahoni anu ngajawab uluk salam abdi, mudah-mudahan sing naraek haji, amin. Daun salam daun kecapi anu ngajawaban uluk salam abdi sing seueur rejeki, amin ya Allah ya robbal alamin. Pangbedasna ari masalah rejeki mah hape teriji kabawacaah sakali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saroya wal baroya walikapatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhil walimatil khitan ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa suhabihi allazina salaku ala alwasaya lil iman wal islam wal ihsan, amma ba'du. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Walidzalika faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Faqala aidan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala sahibu syafa'ah ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekaci bapak-bapana ngalobrol bae. Wa qala sahibu syafa'ah ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza matadnu adama in qata'a amaluhu ila bisalatin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lahu. Al hadis ayat tamimil hadis. Wa qalat sim kuring ay wa qalat pribahasa akang haji sorban beureum aya nu nganggo sorban beureum kuari mah usim bebereuman, bener teh? Akur teh Pak nu nganggona kang haji ajis aya nu ngamen ajis ya, hadirin tong pareum umargi aya nu geulis. Pan bapak-bapak rarepeh bae naon kasimak itu paningali nu geulis.
mohon dipalalagaan. Hadratil mukarram wal mukarramah wal muazzam wal muazzamah, asatiz wal asatizah, guru urang sadayana wabil khusus anu aya ti wilayah Kampung Cikaung anu pamudah-mudahan yu urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing diparanjangkeun yuswana anu barokah amin, dijembarkeun rizkina amin, diseueurkeun putrana amin, dibarokahkeun elmuna amin, terutama sing ditambih-tambih kamuliaanana amin ya Allah ya Rabbal amin. Oge anu kusim abdi dihormati Bapak Sohibul Bet atanapi Bapak Sohibul Hajah anu mana mantana baris ngarayakeun walimatun khitan nu jantan putrana, yu urang doakeun naon sagala anu tos dikorbankeun baik dina segi harta, tanaga, pikiran, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah kalayan balasan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Oge anu kusim abdi dihormati Bapak Mukosimul Auqat anu parantos masian waktos anu sakieu berhargina anu pamudah-mudahan mantena dina zaman anu pohar ieu, mudah-mudahan sing dipasian iman Islam anu kuat, jasmani rohani anu sehat, panjang umur anu selalu dipake taat amin ya Allah ya Rabbal. Oge anu kusim abdi dihormati para tamu undangan, Bapak Lurahna aya, Bapak RT RW na, Bapak-bapak ibu-ibu jamaah sadayana, santriawan santriawati numawi aya, remaja putra remaji putri, hati-hati pergaulan di zaman kiwari, semam ayeuna zaman era globalisasi, zaman era reformasi, seueur parawan anu niru-niru gaya lelaki, betul? Naon contohna pakai baju pendek, celana pendek, rambut pendek, gak beda jauh sama penampilan kendek, betul? Aya di dia aya, aya di dia aya. Awas hadirin, itu teh semua aurat bagi laki-laki baina surah warubah, tapi bagi perempuan jami'u badaniha, seluruh tubuhnya itu termasuk aurat. Jangan dikira tangan bukan aurat, jangan dikira wajah bukan aurat, tapi itu semua aurat yang harus kita tutupi. Namun sayang seribu sayang, parawan di zaman sekarang hesean kena nampo ping-ping hewan ketimbang ping-ping parawan, betul? Hayang nampo ping-ping ucing mah hese pada katitupan kubuluna, hayang nampo ping-ping kebo mah hese da katutupan kubuluna, tapi hoyong nampo ping-ping parawan seueur di jalanan, komo di daerah anu rawan, sanes rawan pamalingan tapi pawa tapi rawan pemerkosaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mantak salawat ngairkeun kieu Bu. Ayeuna zaman geus ruksak loba parawan beranak di kampung kota balatak, hirup najiga bayawak. Ayeuna zaman tos sinting pamudana make anting, seueur parawan nu bunting nu kitu kalakuan ucing. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Puji sinarang syukur hayulah urang sami-sami panjatkeun ka zat hakikat Allah anu maha gopur, anu manarehna Allah parantos masihan mang pirang-pirang ribu nikmat ka urang sadayana, anu teu kaetang ku tukang kacang, teu kaukur ku tukang bubur, sok sanaos rek aya nu hitung kana nikmat Allah moal kaitung. Naon margina nikmat Allah teh teu kaitung, sanajan ibarat ceh hujan turun ka muka bumi rek disamikeun kana nikmat Allah eta leuwih-leuwih seueur kana nikmat Allah. Di antawisna urang dipasian nikmat panjang umur, nikmat sehat badan jasmani sinareng rohani. Komo zaman ayeuna bu seueur anu kasebut panyakit. Ulah geunteng di kota-kota, di desa ge ayeuna mah tos
seueur anu kasebut cenah penyakit corona. Cek saware ahli medis corona teh cenah gejalana batuk pilek teboga aambean. Mangkaning kiwari di kampung-kampung seueur anu model kitu ayeuna Bu, seueur anu ala ludur. Mantak wayahna keur ayeuna nu pilek nu batuk wayahna ulah gak dibawa ke rumah sakit. Bisi naon cenah Bu? Bisi corona. Tak urang ayeuna dipasihan nikmat panjang umur kudu syukur, dipasihan nikmat sehat badan kudu syukur. Naon margina ari geus muriang mah geus teu damang mah busa lalage rarasaan teungeut. Ulah kenteng emam jeung nu ngaranna bakakak hayam, ulah kenteng emam cek peribasa jeung sayur asem, sanajan cenah emamna jeung sayurna sayur daging kebo ai keur muriang mah moal gaduh karasan sagala para raid. Sebab ayah dongeng apa? Ayah hiji orang tua anu keur muriang diurusan kudu jadi anakna kulantaran cek tadi anu kolot muriang teu sabar anu ngurusana oge teu sadar nganal sifat anaknya panya. Akhirna mah cek eta si anakna wayah napa eta bapa setiap dinten ku abdi diangseuhan emam. Geus diangseuhan emam jeung daging hayam, geus dipesarkeun daging kebo jasugan daek emam. Jasugan di emam, geus disayurkeun kumaha eta ku bapa teu di emam. Kulantaran aya geus muriang mah teu gaduh rarasa. Akhirna eta si anak Bu ngaranna sifat anak bari jeung budak keneh. Kumaha jeung anak kenapa atuh nyarios bapa hayang emam jeung naon kitu. Jadi aku bosen eta bapak unggal dinten ku abi dipasakeun tara di emam. Haye coba bapak nyarios hayang emam jeung naon kitu jadi capek eta ngarawatan bapak bae. Kumaha cek nu jadi bapakna? Hap geura bapak mah burung hayang emam jeung nu ngaranna pais tai. Makaning tai kumaha rasana, Bu? Mana ibu-ibuna? Pernah ngaraosan nu namina tai? Kulantaran cek tadi bapana hewa kanu jadi anak-anakna teu sabar ngurusan nu jadi kolot sok cek bapana bapa mah hayang emam jeung nu ngaranna pais tai. Eta si anakna Bu Pak kaunggal pipir nyiaran tai mangkaning kuari mah hese nyiaran pipir nyiaran tai anu aya di pip. Naon margina sebab hampir diunggal dapur ayeuna mah nu ayana kamar mandi. Kurulang kuriling eta si anakna milarian tai di pipir ayeuna akhirna eta si anak mendak anu ngaranna tai ngadungkuk. Duka teuing tai anjing, duka teuing tai ucing, duka teuing tai budak leutik. Di wadahan eta si tai kana daun dipaiskeun diasupkeun kana jero halu. Geus kitu geus dipais di wadahan kana piring mangga sok bapak ieu teh pais tai tadi bapak hayang emam jeung nu ngaranna pais tai. Kumaha eta bapana mamarahan? Neng anaking masya Allah. Bapak ulah kenting emam jeung pais tai, emam jeung bakakak jeung daging sayur kebo oge, bapak teu ngeunah para raid. Pan kunaon cenah bapak hayang emam jeung warna pais tai pan mama hewa ka anjeun. Bapak ge lain kudu hoyong cager, bapak ge lain kudu hoyong damang, bapak ge hayang seperti batur, hayang seperti biasa deui. Kunaon anjeun teu sabar ngurusan bapak, lajuna mah anak kadua bapak bucareurik. Mantak nu hade nalika urang meunang cocoba ti Gusti Allah dipasihan, muriang dipasihan udur kudu sabar. Naon margina lamun aya hiji jalma sabar nalika nandangan meunang cocoba keur muriang eta ganjarana ageung. Diantawisna dihampura dosa na Bo lamun urang muriang nasab sabar bari jeung sadar. Dihampura dosana dibalangkeun ka laut nu jadi buhaya eta buhaya teh tina dosa-dosa jalma anu maruriang. Mantak cek tadi urang kudu syukur kana nikmat anu kau dipasikeun diantawisna nikmat panjang umur, nikmat sehat badan sehingga alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa riung mampulung amprok ngagonyok di ieu tempat anu mulia ieu. Batapang wajah jeung nganggo kopiah bari jeung bapa-bapana menikeun koat kararasep nganggo kopiah. Jae di lembur abi mah eta bapa-bapana paling ge nganggo samping dibulungkeun kana beuheung. Nganggo kokolor peci teu dianggo diuk teu disaunggardu paling kitu dina abi mah.
Ai di dia meikeun kuat rapih duka teuing mah keur pangaosan panginten. Ibu-ibu raga meunikeun kuat gareulis ngaranggo tiung. Ai tinu abi mah nganggo tiung paling ai pangaosan, paling ari rek ondang, ari sehari-hari mah duka nganggo tiung duka tara. Eta tinu abi duka ai di dieu mah duka, di dieu sami henteu boh. Pak sami henteu di dieu Pak. Ulah rarepeh bae Pak. Patapung laung jeung nganggo tiung sehingga alhamdulillah urang tiasa bersilaturahmi dina ieu tempat anu mulia ieu anu pamudah-mudahan silaturahmi urang sing ngajantenkeun hiji wasilah cukang lantaran dipanjangkeun umur anu barokah dijembarkeun rizki anu barokah ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. As-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri fi taatillah. Bahagia beh dituan bahagia jalma anu hoyong dipanjangkeun umur bar dipake taat ibadah ka Gusti Allah. Hoyong ibu panjang umur hoyong Bu. Bapak-bapak hoyong jembar rezeki hoyong. Sim abdi gaduh resepna lamu urang hoyong seueur rezeki. Naon cek ibu lamu urang hoyong seueur rezeki teu cukup tani bae, teu cukup dagang bae, teu cukup kuli bae. Tani usaha kuli harus jeung usol. Usaha bari jeung usol geus puguh salat 5 waktu mah kewajiban urang nya penya. Salat sunnah anu mengundang kana rezeki teh nyaeta salat sunnah duha. Pandarepeh bayi mah di dieu ibu-ibu nanya. Salat sunnah duha, salat sunnah anu mengundang kana rezeki. Iraha waktuna isuk-isuk bila mana moncorong bijil kanan poe luhurna kira-kira 1 bak eta tos waktu ngalaksanakeun salat duha. Usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Doana geus pertela pa Allahumma in kana rizqi fis samai fa'zilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana fil ma'i wal bahri fa'at'ihu. Naon kitu hartosna ya Allah muga bila mana eta rizki ayeuna di langit muga Gusti Pang nurunkeun. Bila mana eta rizki ayeuna ti bumi muga Gusti Pang ngaluarkeun. Jeung bila mana eta rizki ayeuna ti jauh muga Gusti Pang caketkeun. Bila mana eta rizki hese hoyong pang digampilkeun, jeung bila mana eta rizki saeutik hoyong pang diseueurkeun, bila mana eta rizki ayeuna dicai hoyong pang dibijilkeun. Pertelah teu Bu hartosna. Pa pertelah teu hartosna. Kabita cek bapak mangkading capek nyaran duit maraban indung budak. Nang kudu salat baik itu teu kudu salat baik cek tadi usaha kudu bari jeung usol sangkan hirup urang barokah. Tah mudah-mudahan urang ngadoa ka Gusti Allah anu hadir di dia khususna. Mudah-mudahan urang sanasing dipasian hirup anu barokah amin. Dipapareun rezeki anu barokah, panjang umur anu barokah, dipake ibadah ka Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal. Karena naon Pak? Lamun urang hirup di alam dunia poya-poya bae, hura-hura bae Pak. Naon nalika kanu bakal dibawa maut. Sebab urang hirup di dunia teh sementara ngukur cuma ngontak. Suatu saat kita bakal mati. Bakal bapak-bapak mati bakal. Maut bisi terang mati mah bakal. Ibu-ibu bakal maut. Ade-ade bakal maut. Iraha ge bakal. Lamun urang hirup di dunia kan colah tadaek ibadah. Naon anu bakal dimawa maut mungkin jaga ke akhirat. Mobil mengkilat mewah, mobil mewah, istri opat rek dibawa moal maut. Terkecuali amal sanajan bapak-bapak gaduh istri opat rek dibawa moal. Sanajan ibu-ibu gaduh salaki kasep rek dibawa moal. Sanajan keur waktu baheula keur waktu bobogohan dihanapeun tangkal jengkol janji kieu. Janji cinta sehidup semati, tapi giliran pamajikana maut rek ieu moal
nuturkeun ka jero kuburan Pak. Wow. Berarti eta janjina janji palsu. Berarti eta si lalaki sok seueur janji palsu, bener tah Bu? Janji nama cinta sehidup semati, tapi giliran pamajikanna maut diasupkeun ka jero kuburan, rek daek moal maturan ka jero kuburan, menang 3 poe kawin deh. Aya di dieu nu kitu aya. Mana jelemana? Mana jelemana mana? Oh itu. Dan memang ibu ari bapak-bapak mah gampang bila mana ditinggalkan kudu jadi pamajikan tanpa melihat ke belakang punya istri lagi. Teningali anak, teningali incu, gegereun boga pamajikan deui cacena eueuh nu nyieunkeun kopi. Memang benar gitu benar Pak. Endah atuh teu naon. Ngan awas nu hade Pak. Bila mana cek tadi urang gaduh istri ulah poho kana kawajib. Sebab urang masih gaduh kewajiban janten putra. Laras henteu Bu. Laras henteu Pak. Tanya gitu deh urang kana permasalahan. Urang dipasian nikmat panjang umur cek tadi pikeun ibadah. Lamun urang kajati mulang ka asal maut ngaranna lamun urang teu gaduh amal lek nyandak naon Bu. Cek tadi mobil mewah moal dicandak, pamajikan gelis moal dicandak, terkecuali amal soleh. Itu pun jikalau orang gaduh, lamun tegaduh manyang celing sorangan, baik mantap ayat sholawatan. Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itu pun lamun urang gaduh amalna, lamun teu gaduh mah urang di jero kubur yang celing sorangan bae sieun henteu Pak. Sieun teu ade-ade di jero kubur yang celing sorangan bae sieun. Masa urang kedah ngagaduhan amal soleh. Masa aya keterangan aya 3 perkara anu bakal nganterkeun mayit ke jero kuburan. Kakula kaluhur kuburan, anu 2 mah uwih deui, anu hiji mah ilu jeung mayit ke jero kuburan. Mana cek bapak anu 2 uwih deui, anu kahiji hartana, anu kadua keluargana. Anu kahiji hartana, mana hartana samakna, pan eta si mayit sok digulung ku samak pandan teh nyapanya. Eta si mayit mah dilebetkeun ka jero kuburan, si samakna mah dicandak deui. Ta eta berarti samak hartana. Anu kadua ahlina keluargana sanak barayana ngukur hanya nganterkeun ka luhur kuburan doa geus beres mah dikuburkeun uih deui. Cek tadi, bahkan cek tadi ge ai bapak-bapak mah geus ditinggalkeun ku istri mah menang 3 dinten mah kawin deui. Bunga melati 2 jangan sampai dihisap kumbang. Hati-hati wahai para istri, banyak cowok mata keranjang aya di dieu aya. Bahkan anu mata keranjang ulah genteng ditinggalkeun kudu jadi istrina, keur gaduh istrina dia keur jeung urang. Ai mata keranjang mah kaluar ti imah bebejana mah arek ka pasar horeng janji. Aya di dia nu kitu aya. Awas nu hade Pak, bedas amat sia eta ayana. Belang napang lobana. Janjian jeung nu geulis, jeung nu denok, jeung nu momplok. Awas nu hade Pak. Ulah nyalingkuhan pamajikan.
pamajikan. Nah sebabna pamajikan teh pagahanun parendeun pakeanun parabangan ieu mah pamajikan dilantarkeun teu di paraban telok di pagahan kalah mah boga kabogoh deh awas nu hade. Naon sebabna pamajikan teh amanat, pamajikan teh kawajiban nu jadi salaki sanajan cenah eta salaki sifatna pemimpin rumah tangga ulah asa jadi pemimpin rumah tangga kamu jadi pamajikan sahao kadua gaplok betul teu kaur pamajikan salah seeutik teu kaur pamajikan masak kurang uyah mamarahan teu kaur pamajikan pernah nyeunkeun kopi angel mamarahan aya nu kitu aya di mana eta lamun belah mana di burita di payun tah awas nu ada ulah cepat ulah mentang-mentang jadi pemimpin rumah tangga kamu jadi pamajikan sakadaek bae tutah tetap memang kudu pamajikan nurut kamu jadi salaki tapi salaki kudu ningali karena kondisi keayaan betul tak betul bo setuju bo lain cenah abi memenangkan pamajikan seorang istri sanes tapi kita di antara rumah tangga harus saling menghargai harus saling menghormat sangka naon tujuan rumah tangga orang hirup sakinah mawadah warohmah cek tadi pamajikan teh suatu amanat ya Allah mana hadis kudsina Allah pinisa painahunna amanatun indakum taeta tina lapan Allah lamun ditembongkeun pailna lamun dibolekeun nyata nyimpen lapan itakullah naon hartina kudu takwa aranjeun kabeh kaum lelaki kasaha takwana ka Allah dina naon dina ngurus pamajikan sebab pamajikan teh seorang istri teh suatu amanat anu kudu diraksa suatu amanat anu kudu dijaga lamun urang teu bisa ngajaga kana amanat lamun urang teu bisa ngaraksa kana ngajaga pamajikan diloslahkeun rek ngaji los rek henteu kajeun rek nutupan aurat los rek henteu kajeun rek salat los rek henteu kajeun awas nu hade eta jadi salaki anu kitu doraka sebab naon cenah ngaloslahkeun kanu jadi pamajikan berbuat maksiat ulah ngeunah nu jadi salaki bila mana adalah pamajikan telok daek ngaji wayahna ja urang teu bisa magahan nu jadi salaki giringkeun kurang tita ilu pangaosan ningali pamajikan telok daek surat wayahna giengkeun ulah disotkeun bisi naon bisi doraka nu jadi salah sebab pamajikan geus cek tadi pagahaneun mun teu bisa nu jadi salaki magahan pasrahkeun dalam arti titah iluan bae kan pangaos pangaruh bae ai daya kan ngaos mah nguping syarat rukun salat bener ta Bu nguping pembatalan salat Bu naon deui cek bali lamun bapak-bapak teu bisa ngajaga amanat tang tu paqadhana Allahu wa rasulah tang tu khianat ka Allah tang tu khianat ka Rasulullah mantap aya nyanyian kieu nyanyikan ulah deh nyanyikan ulah jagalah istri jangan kau sakiti karena istri titipan ilahi jagalah istri jangan kau tangisi tangisnya istri tangisnya bidadari jagalah istri jangan kau marahi karena istri nanti gak dikasihi betul bapak-bapak mau dipasihan boga kahayang kudu jadi istri marah telok ulah sok bohong pak jaboga kahayang mah eta lalaki salaki pamajikan eueuh keur ngedeng eueuh keur masak eueuh keur kumaha ai hayang kudu bae bener henteu benar sebab aya mah gagah bisa ngahirupkeun bisa maehkeun oh eta budak lain
aja memang fakta. Masak ulah sakama-kama ulah ngajadikeun marah kanu jadi pamaje bisi naon bisi tadi bere. Sok kita mah. Setuju Bu, lamun Bapak nak sok marah-marah bae ka urang, marah tanpa alasan ulah sok dibere nya Bu nya. Setuju? Setuju? Setuju bae budak aralit. Hadirin hadirat yang berbahagia, dina wengi anu penuh kabungahan ieu Bapak Sohibul Hajat baris ngarayakeun walimatul khitanu janten putrana ngulem ka urang sadayana teu aya jabi hoyong ngagaduhan putra soleh. Ngulem ka para kiai, ngulem ka para ulama, ngulem ka bapak-bapak ibu-ibu hoyong didoakeun wasilahna doa ti para ulama, wasilahna doa ti sadayana, jero-jerona mah hoyong ngagaduhan putra soleh. Naon margina Ibu? Saur keterangan cek tadi da matabnu adama ing koto amaluhu ila bisalasin sodakotin jariyatin wa ilmin yung tapau bihi wa walin solihin yad'ulah. Bila mana anak Adam maut nyawa ninggalkeun raga maka putuslah amal-amal terkecuali tilu amal anu ngocor bae teureun-eureun ka jero kubur. Mana cik Bapak anu amal anu ngocor teureun-eureun ka jero kubur sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah ngawakopkeun sebagian hartana kanggo pembangunan masjid, ngawakopkeun sebagian hartana kanggo pembangunan mushola, ngawakopkeun tanahna kanggo pembangunan mushola, tah eta sodakoh jariyah namina. Asal urang tina hate ngagaduhan sifat ikhlas laras Pak. Eta insyaallah lamun urang sodakoh jariyah ngawakopkeun tanah pikeun pembangunan peribadahan, pikeun pembangunan masjid, pikeun pembangunan mushola pesantren ikhlas karena Allah, insyaallah eta ganjarana teu eureun-eureun ngocor kanu gaduhna. Alhamdulillah. Anu kadua anu bakal ngocor teureun-eureun amal ka jero kubur nyaeta wa ilmin yung tapau bihi, nyaeta ngagaduhan ilmu anu manfaat. Lamun ibu-ibu bapak-bapak gaduh ilmu tong sungkan-sungkan pagahkeun sodakohkeun ka jalma anu butuh, ka jalma anu hoyong dipagahan ku urang. Sebab cek keterangan mangkana lahu malun palyatasoddaq bimali wa mangkana lahu ilmun palyatasoddaq biilmi wa mangkana lahu quwwatun palyatasoddaq biquwwati. Naon hartosna sahabat jalman anu gaduh harta yuk sodakokeun hartana pikeun pembangunan masjid pikeun naon cenah Bu. Maka yuk sodakokeun hartana di jalan Allah. Sahabat jalman anu gaduh ilmu yuk sodakohkeun ilmuna. Sahabat jalman anu gaduh tanaga yuk sodakohkeun tanagan. Bisi bapak ilmu tegaduh, bisi harta tegaduh. Bila mana pembangunan masjid ulah meneng wae, bila mana pembangunan mushola ulah hees bae. Bantu tah pembangunan mushola utanaga ge sami Pak, eta teh sedekah jariyah, eta teh amal, eta teh tanaga anu bakal kapendak mungkin jaga di akhirat, anu teu eureun-eureun ngocor kanu gaduhna. Alhamdulillah. Osok bapak-bapak gotong royong peribadahan osok. Nu osok mah anu tara mah tara. Anu katiu anu teureun-eureun ngocor ka jero kubur amal wa walidin sholihin yad'ulah. Nyaeta ngagaduhan putra soleh anu teureun-eureun ngadoakeun kanu jadi orang tua, anu teureun-eureun ngadoakeun kanu jadi ibu rahmana, anu nurut patuh kana ajaran agamana, anu nurut patuh kana ajaran Allah. Ngan ibu bapak ngagaduhan putra soleh teh gampang, hese rumit. Lamun urang aya ngagaduhan putra soleh teu aya deui jalana iwalti didik ku pendidikan agama, betul. Teu cukup anak urang dididik ku pendidikan umum. S1, S2, S3 teu cukup. Anu leuwih penting didik anak urang ku pendidikan agama. Tujuanna pikeun naon supaya terang mana anu hak jeung mana anu batil, mana anu haram jeung mana anu halal, betul. Teu aya
jadi jero-jero nama hoyong salamet dunia sinarang akhir. Hoyong bapak-bapak salamet dunia akhirat hoyong. Hoyong teu aya jadi kudu ngagaduhan ilmu. Ilmu umum penting, ilmu agama leuwih penting. Sebab naon palam anak urang tegaduh ilmu agama hawartos ku zaman ayeuna mah. Cek tadi gatos disebut zaman sinting, betul. Seueur parawana anu bunting, seueur pamuda anu parake anting. Padahal eta si anting nempel sok ti saha ce bapak? Eta anting nempel sok ti cepil awewe tapi cepil lalaki. Awewe. Sebab lamun aya hiji kaum hiji jalma anu sok niru-niru gaya lalaki mun awewe, lalaki sok niru-niru gaya awewe, awas mutasabihatu birijal wal mar'ah eta moal asup ka surga salawasna, bahkan moal ngambe-ngambe acan kana aambean surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Hawartos zaman ayeuna mah semakin zaman ke depan zaman edan. Seueur perempuan anu hamil duluan, es cendol di kalapaan gundal gendol teu aya bapaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Parabola parawan jebol ti heula. Nauzubillah. Itu akibat naon Pak? Eta teh akibat anak urang teu aya pondasi agama, betul? Itu anak orang akibat tegaduh ilmu, anak orang tegaduh dasar agama, teu dipasrahkeun ka kiai, teu dipasrahkeun kana diajar ngaji, teu dipasrahkeun ka pasantren, betul? Sebab cek tadi anu terang kana hak jelmana anu batil mah teu aya jati iwal ti anak urang teh dididik ku pendidikan agama. Sebab salah satu nu jadi orang tua nyata didik anak teh ku pendidikan agama, teu cukup dididik ku pendidikan umum, anu leuwih penting dididik ku pendidikan agama. Sebab ilmu lamun tina kendaraan ibarat rem. Lamun bapak-bapak sanajan gaduh motor odong-odong, motor butut, tapi remna pakemah, remna bagus mah insyaallah salamet, betul. Tapi lamun boga mobil luteuh kaluar ti dealer, ari remna blok mah kira-kirana cilak. Nya kitu deui anak urang, lamun anak urang tegaduh pendidikan agama kira-kira cilaka moal. Cilaka baik itu di dunia maupun di akhirat. Tapi cek tadi lamun urang anak urang gaduh ilmu, sok sanaos ilmuna saalit insyaallah salamet. Karena hirup di alam dunia mun teu boga ilmu, ibarat lempang ti peuting tinu poek teu make obor. Kira-kirana cilaka moal. Aya logak ngagubrag, aya regang di tarajang, ngaranna lempang tinu poek ieu bari teu make obor. Tapi sok sanaos lempang tinu poek make obor tapi oborna sanajan saalit insyaallah salamet. Ya kitu deh urang hirup di alam dunia sok sanaos gaduh ilmu saalit insyaallah eta salamet. Mantap lamun urang hoyong hirup di dunia salamet, di akhirat salamet, teu aya jadi kedah ngagaduhan ilmu agama. Al ilmu nurul mukminin, ilmu itu cahaya bagi orang-orang mukmin, betul. Bahkan keterangannya ngerkeun kieu. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi wa man arodahuma fa'alai bil ilmi fa'alai bil ilmi. Bahagia di dunia harus punya ilmu, bahagia di akhirat harus punya ilmu, bahagia duanya harus punya ilmu, harus punya ilmu. Ngenaheun tah ngenaheun.
Mantap cek tadi orang hirup di alam dunia kedah ngagaduhan terutama ilmu agama. Sawang sulan dididik putra putri orang ke pendidikan agama. Mantap ibu cek tadi lamu anak orang hoyong tiasa ngaos ulah sok dicari kanan eta anak orang bila mana turun maghrib ke pangosan. Pangsok ayah eta orang tua nu nyarekan anaknya semejah kuari teh usim corona. Ulah iluan ngaji jeung batur di imah bae. Pan di imah mangarana di imah rek ngaji moal. Paling nage ngomekeun HP, paling nage nonton TV. Betul. Betul. Tuh lah cek budak alit ge. Mantap nu hadi nu jadi orang tua ulah eleh ku anak. Anak mah kumaha kolot lamun anak urang dididik dipinuhan ku pendidikan agama insyaallah salamet. Betul. Mantap urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan iya bapak putrana bapak sohibul hajat anu parantos dicepitan mudah-mudahan singa jantenkeun putra anu soleh anu berbakti ka ibu ramana berbakti ka Allah anu maha suci mudah-mudahan bagi berguna bagi nusa dan bangsa amin ya Allah ya robbal alamin. Sebab lamun teu aya budak alit anu daekan ngaos rek saha anu neruskeun para kiai. Betul. Rek saha anu neruskeun para ulama, rek saha anu neruskeun para santri lamun budak alit teu daek ngaos. Mantap nu hade Pak budak alit putra putri urang didik ka pendidikan agama supaya daekan ngaos. Naon margina aya keterangan anu jadina pakuna alam dunya teh aya 4 perkara. Kiamu dunya biar baati asya. Bisa ngadegna ya alam dunya kulantaran 4 perkara. Anu kahiji wabil ilmil ulama, anu kadua bi adlil umaro, anu katilu bi sahwatil agniya, anu kaopat wa bi du'ail fuqara. Salah satuna bisa ngadegna ya alam dunya nyata ku ilmuna para ulama. Betul. Ulama teu aya kiai teu aya santri piraku teu aya budak aralit ge aya pengaos mah kasebut santri kalong. Ngan pa aya tinu abdi mah eta budak santri sok pake kaomong bae. Naon pake kaomong anu leungit hayam lumpat ka budak santri. Anu non anu ngisi di pipir lumpat ka budak santri. Anu leungit sagala lumpat ka budak cek abi kunaon kitu eta sok lumpat ka budak santri. Duka masaha bawa bener henteu. Di mana ge santri mah sok pake kaomong bae. Eta teh horeng gogodan santri matak nu hade eta santri kiai ulama ulah sok pake kaomong ulah sok diomong-omongkeun bisi kawalak. Naon sebabna cek tadi kiai santri ulama jadina pakuna alam lamun ieu di alam dunia geus teu aya daekan nu jadi ibadah, geus teu aya santri, geus teu aya kiai, geus teu aya budak aralit anu daekan ngaos tangtu di alam dunia diacak-acakeun ku Allah. Kiamat ngaranna daek. Nah sebabna cek keterangan ieu di alam dunia teu tadi lamun geus teu aya daekan nu ngaji tangtu di alam dunia dikiamatkeun ku Allah. Lir ibarat urang ngagarap sawah, Pak. Urang ngagarap sawah tujuan arek melak pare. Barang ditancepkeun eta si pare lain hanya bae pare anu jadi. Jukut genjer tuk tek bengek eta di tengah sawah kabeh jarana dicukut. Kulantaran eta sawah aya parean dioyosan ku urang sawahna, bener henteu? Diurusan ku urang sawahna, diurusan ku urang paren. Tapi sabalik malam urang ngagarap sawah tujuan arek melak pare. Pare dipelakeun kalah pararaeh nu jadi kalah jukut genjer nyeprak di tengah sawah tangtu eta si sawah moal diarah. Betul. Pasti eta si sawah dibaladah kurang dibawakeun pacu. Kunaon kudu aya parean nya kitu deui di alam dunia lamun geus teu aya nu daekan ngaji, lamun geus teu aya nu daekan ibadah, lamun geus teu aya budak alit anu daekan ngaos tangtu ieu alam dunia ku Gusti Allah diacak-acak kiamat ngaran. Kulantaran Gusti Allah masih ngahargaan ka kiai, masih ngahargaan ka budak santri, masih ngahargaan ka budak aralit anu daekan ngaos unggal magrib. Alhamdulillah ieu alam dunia regregen
Mantak nu hade cek tadi urang kapara leuni ulama kapara ya ulah sok wani-wani daek ngomongkeun bisi naon cenah Pak bisi kahwala aya di dieu nu sok ngomongkeun kiai aya nu sok nyarekanan santri aya mana jelema sagala aya bae mah di dieu nya anu tukang anjang aya anu boga pamajikan loba aya lengkap pokona mati Cikaung sanajan Cikaung lembur jero tapi serba lengkap benar gagah eta hadirin hadirat yang berbahagia cek tadi kulantaran masih aya keneh anu bade masihan tausiah ka urang sadayana panginten saala kadarna cariosan ti simpri bados ke cekap sampai ka dieu bae sepandai-pandainya tupai meloncat ada kalanya ia jatuh ke tanah sepandai-pandainya orang bicara ada kala pada salahnya kabanten hayu urang kabanten urang jajarahan hapunten abi hapunten boh bilih aya kalepatan po polisi bajuna ngait mohon maaf sim abdi arek pamit wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.